Aduh Gusti, hirup kieu amat. Duit teu gablog, kabogoh teu boga, kabutuh loba. Asana hayang sareti berabaya aing mikiran nasib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon yod? Keur ngising, gua aing keur ngopi. Nyetekan deuleu ku dia. Kamprekan. Padahal mah biasa bae sih. Nyawa aing keur arungsing ku. Rungsing kunaon yod? Rungsing mikiran nasib ku. Nasib mau di pikiran yod. Dia milik banget saya nu ngatur, moal kate balik barang. Moal kati balik cenah. Sarua bae ok are aing teu kokoreh mah moal boboga. Karuhan kadenya mah yod. Ik dia ngarasa teu hirup urang kieu bae. Kieu bae kumaha jeung yod? Maksud aing di lembur bae urang eueuh perubahan. Oh sih, aing sok kadang ngarasa bete. Tah maksud aing mah kitu. Urang neangan pagawean bae yuk, balangsak amat aing hirup di lembur. Jajan henteu, duit teu gablog, komo kabogo. Balangsak mah dia bae yod, ulah ngajak-ngajak aing. Suwe dia ok, aing mah serius ge. Dia langsung nyeret pagawean mah yod, tempat bae ka kota. Dia budak lembur malah ke kota langsung guna pagawean jing. Tesu di aing gawe deui ka kota mah. Ih, yod, dia mah kunaon tuh, jangan hirup di kota meureun. Aya calana. Maksud aing mah corona di kota mah. Moal bakal kuat aing, nu geus-geus ge, loba nu pararaeh. Sugan aing mah kunaon bae. Karena corona bae pake kasieun. Ingat yod, sieun mah karena salah sahiji bae karena pangeran nu nyiptakeun urang hirup jeung paehna. Subhanallah, tumben dia ngomong bener. Dia mah karek nyaho gitu aing kikian nih calon ustad. Calon ustad ini sina calana. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Setik dong yod, dia mah dibahas bae. Saeutik ge, ku aing mah di asaan, di ambuan. Mun aing teu boga ceceklan mah geus ngagubrak meureun aing. Baca. Teu percuma aing ok puasa Senin Kemis engke-engke mah. Dia make pempres bae pangulah bocor. Sanggup aing ngambuantai dia borok-bok. Bisa-bisa penyakit kunyang aing terus-terusan. Geus lah, mending aing ka sawah macul. Kayak bising jeung ngising di dia barabe aing. Gua ilmu aing kamari ge can pulih gara-gara ngambuantai dia. Ih, batin dia sakituna jasa kana aing. Geus lah aing daripada dia sorangan bae mah mending kayak mah kabogoh aing. Salam. Meli. Kemana, Nay? Kan bapak di sini ya. Ya benar nih. Iya. Ke radio. Kerba bersinan nih, Nay. Atau eta sopa terus ngadelo gelas pabalatak nyian dibersihan. Kunaon emang sopa dibersihan? Kan urut si borok-bok ngising teh ya. Ting bating eta budak bujurna ngising ge kuat di sopa dong WC bae. Teu nyaho sopa ge teu kuateun kana bauna. Deuleu ge tuh. Kahembos eta ku bau ising si borok-bok. Waduh aing si eta can ge bobogohan geus ngisingan di imah calon kabogoh. Suwe jasa mun teu hade kana ka ayat jeung Naila mah haleuleus Naila mangaladenana ge. Sabar Nay, cinta butuh pengorbanan. Lain pengorbanan ieu mah tapi sukarelawan. Mun kieu bae mah teu sanggup Naila mah. Sabar Nay, sabar. Tumben anak aing mah kita can udang-udang biasa mah anak kejo bae. Nong, sama Sasa. Tumben eueuh jawaban. Biasana lamun ngomongkeun kejo semangat terima bae. Astagfirullahaladzim, anak aing kunaon? Ari Ino kunaon? Memori yang mah. Ari Ino geus mam naon Jim? Oh sampaikan dong kieu.
Memang nanon mak, cuman kemarin ngabuang dari si borok-bok. Sampai ke hulu angin gitu keliling. Kok bisa lihat 7 keliling jing nong? Urang racun berit bae. Kumaha jing ceritana? Kemarin nong ulin kayak masih ayat, kayak si borok-bok. Terus lagi ngampet di sebelah nong. Langsung nong ongket giginya mak. Si borok-bok sajing. Wih, mau ngertinya ngomongin gitu. Eta ge anak haji dulu. Haram jadah doangan anak haji dulu. Nyantos ge mana ka warung beli obat celanan. Ay ka warung mama ulah poho belikan nang wafer, biskuit, ciki, ini teh usuk. Nong ngalin gering meureun ge eta mah lapar. Nyantos engke mah meulikeun. Lamun lain anak tergering mah teu meuli-meulikeun. Assalamualaikum, Nai. Waalaikumsalam. Sae eta Mel. Oh, eta si tukang ngising. Saha si tukang ngising? Calon kabogoh Nai. Ih, nek naon sih manehna ka dieu? Nek ngising deui meureun di dieu. Cek manehna mah we umum meureun di dieu. Geus gerak itu sampeurang keluar. Ka borok-bok, dek non ka dieu nyangan ka aetnya. Ka aetna ge eueuh ka sawah. Lain, dek ulin kana Nai. Oh, geus geura asup. Di jero ge aya Meli keur ulin. Suwe tas Meli mah aya segala di jero. Kok ngobrol dengan si Nai. Ih, aya Meli kira euy. Maksudna kera ulin. Ih, kakarak ge ulin. Ka borok-bok aya naon? Geus ulah repot-repot puding we. Lagu amat puding segala. Puding mah teu aya. Maksud puding eta putih dingin Nai. Oh, putih dingin. Yang geus ke dicokotkeun heula. Ok dia kamari mam naon sih? Puakna hese sampai ka leungit. Oh, eta kamari akan endog cecok. Terus buntut kadal jeung hiji deui endog sireum. Astagfirullah, jeung naon, Bok? Eta jeung lo dia Mel. Tu kamari aing teu kuat jeung kapecerit mulus jasa. Ternyata dia mereka amat, terus matanya dia bau, nyen sampai ieu bolong deh. Kalau ngomong sok leuwih-leuwihkeun bae. Arana ge tai meureun bau, mun yang seungit mah parfum. Ya diminum, Cina. Pasti. Arek ka mana teh? Arek leser obat ke warung. Sanu geri. Eta si Bakron. Gering kunaon? Eta ke kamari ngambuan teh si borok-bok, tapi muntah anak teteh. Oh, eta penyebabna. Bener sih teh, kamari kami sarua, namun teu boga cecekelan mah. Geus anggeus mun hirup kami. Kemana sih si borok-bok? Amun kakang di mah teteh diomongan eta. Tadi mah teh ngobrol nih kami di pos duka ku ari mah. Terus ge hayu anterkeun teteh. Ayo ge. Tadi mah di dia teh ngobrol jeung kami. Jamana nong jauh jelema ge. Doangna ulin, kalima kami doangna ge. Emang aya saha di mah nong? Kan si borok-bok bogoheun kana dulur kami, si Naila. Hayu ge gaskeun. Bubu mah teh kami ge masak make kayu, lain make gas, jangan geus teu kabeli gas-gas aca. Astagfirullahaladzim. Maksud teteh mah hayu ka imah nong, panggihan teteh jeung si borok-bok. Oh, ayo ge. Let's go. Dia ulin maka dia mau dahareun, ieu maka dia jeung dengan tangan kosong. Jeung aing mah ulah hirup susah Meli. Dia hayang meuli naon? Bakso, mie ayam, apa martabak. Meuli ka ditu ya, duitna ya. Sakalian beulikeun jeung calon kabogoh aing. Tah, ari kitu mah padahal sepaing geus ka dia duitna, meli lu berangkat. Eta duit cokot bae kembalian sang dia Mel. Siap bosku, nuhun ya Ok. Terus geura leumpang, aing ngobrol heula jeung Nai. Nai meli dahareun heula nya. Geus leubeul-leubeul. Kong, bana tak kempes nah. Kempes bana lah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, teh jelema tah. Enak kayan. Nah, teh jelaskeun. Ok, dia kudu tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Ente nyangka karena dia ok dia jelema na kos kitu. Teu nyangka ok emang ka dia. Ke. Ya naon datang minta tanggung jawab. Emang teh bukan salah naon teh. Cara dia ok ngising di calana anak teteh muriang 2 peti. Oh, gara-gara ngisi. Anak teteh bae nu lemah. Ngambuan bae patnya pemuriang. Tuh contoh si Ayad. Di imam segala tapi biasa bae jelmana. Oi, opok saya meledak amat. Lain meli ka aya, lain meli. Lain heula. Komo aing 3 bulan teu muak-muak. Terus paksa ge yo aku mah. Pok dia kan borok pok. Keceplosan Yad, bungus di ujung. Cilaka 12 imah. Mending aing kabur bae lah. Ini eta sopa robek di bae. Mel, tangguan Mel. Si borok pok pakai muak deh. Anjan pulih geus dihajar. Ning aing nyari aman lah ning keluar. Rusun dia muak di harapan kolot. Pantesan anak aing teu kuat. Oh hampura teh. Ampun. Action. Kaborobok. Waalaikumsalam. Saya eta Mel. Kita mah dengan di warung bae. Hendak ketawa.